Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Lu jeung patepang deui sareng simkuring dari Bodorwood Channel. Hai, halo. Sareng hasil oge. Ampura pasti kangen. Sam pasti kangen. Kangen ya kan PDW ge percaya diri walau goreng kedan. Tapi emang kemarin teh simkuring teh urang teh vakum karena jujur ya nu hiji loba pikiran kaduana nganyukeun mic-nya. Nganyukeun mic. Berung lur. Jangan tersetor itu ampun. Ai Ensen teu di ACC. Ensen teu di ACC nya. Dengan wayana we. Tandai kumaha aya ngebahas naon nu rada keur booming eta. Tah katiluna aya di Sam. Naon teh kurang vakum teh karena tidak bisa dipungkiri efek corona. Corona virus COVID-19 teh nya. Ayeuna keur booming di Indonesia. Keur booming di Indonesia wae. Global ieu keseluruhan di seluruh dunia. Lagi syuting. Lain jadi nah simkuring teh jadi kayak jadi was-was kaduana jadi kumanya jadi terfokus lah. Makanya lo bakal itu kadir pikiranna tak enak ngomong-ngomong masalah COVID-19 alias virus corona. Kumaha teh tanggapan menurut Dai ayeuna solusi terbaik ya untuk ayeuna urang-urang lah sebagai pekerja merenya urang mah pan gawe di pabrik kerja urang mah PNS urang bahasanya pagawe nyieun sepatu. PNS. Jadi atuh teh. Jadi kumahanya pikiran teh was-was terus antara kumahanya hidup dan mati teh ning sami teh perjuangan dan doa ti komai rahmat ya mah. Tapi di sisi lain urang teh di sisi lain butuh, di sisi lain sieun. Jadi ya upang butuh mah lewat lur. Syuting. Upang butuh mah lewat kabeh COVID-19 erek corona sugan lewat. Nah, kieu corona teh. Nah, ieu corona di samping corona kan lebih bahayanya, lebih bahayanya ya di pedas. Ya segala-gala eta sejenis virus oge nih. Virus kanker kantong kering. Kuasa masih babah nya anu pajarkeun teh harga diri oge urang mah moal bisa dibeli cenah posisi keur kieu ge cenah nya aya mah atuh harga diri mah harga mati lu tah fokus ku ABG lah ngahimbau nya ka sadayana ka terutama warga Jawa Barat, Sukabumi, Cimahi dan sekitarnya. Ayo orang sami-sami cegah, orang sami-sami naon sih? Kan kieu nih ayeuna di Sukabumi teh PSBB teh pemasukan seetik bayarin balapan. Jadi bapak bener netizen di Indonesia mah terutama di Jawa Barat Karajo SBT jadi kata lain di lockdown nih. Di lockdown jadi ku sabab lockdown ayeuna tukanganna bisa mere. Pemerintah ganti ngaranna kumanya setengah dari karantina wilayah lockdown cuman ke menyeluruh. Jadi kalau misalkan air lockdown makanya keseluruhan tuh vakum yo kegiatan. Tapi teu ngaruh nih di urang nih. Nya tuh kamu di pabrik mah. Jadi bingung nyata da bakat teh bakat bungkus tuh jadinya maksakeun. Anu penting mah ulah aya we lah si corona mah. Ulah aya ya Allah sing ditebikeun urang sadayana mah sing ditebikeun sing eueuh teh si corona kan sing datang corona kain aya di dieu mah diarahan balik ngajina. Kamari ge panggih jeung corona teh punya teh corona tapi sing kadong-dong. Nya. Tah, enak ngahimbau ka sadayana warga masyarakat waya di Jawa Barat, Sukabumi. Nu nalaroyod meuli baju karya busana ulah. Mending keneh ka Matahari. Matahari mah dicek suhu jeung aya diperlakukan physical distancing terus yang menjadi tidak kerumunannya. Jadi di matahari mah udah panas matahari panas jadi si corona teh lewat ke si matahari mah asli nah jeung
si bajuan lagi beli kurang teh disemprot ku detol 2 drum. Jadi baseuh kayak urang mereka matahari. Kayak bajuna pasti baseuh. Oh, udah kebaca daripada celaka aja. Daripada kenaan si corona, bikinnya safety. Depan tadi himbauan, mana teh himbauan rek ke mana? Tah himbauan teh kade nya kudu kaiji Iya mah serius nih, serius. Ieu mah edukasi ya ke masyarakatnya. Ulah di dia penyakit ya Allah berbahaya gitu ya aslina. Kaiji biasakan hidup sehat. Pertama ieu sajan dahar ieu, terutama rek barang dahar terus nya Rumah tadinya. kumbah ieu eta panangan teh. Lamun eueuh detol sabun nganu we urang mah nya. Tadi antiseptik. Tadi antiseptik. Terus anu kaduana kudu make masker. Ade ulah masker bengkoang geus agi ya. Itu kan banget. Ini masker anu leuwih ulah bahaya mah ulah masker ana kita. Nah. Saking kamari mah kan sepet loba oknum anu ngajar masker nya marahal. Karena we anu inisiatif karena hayang laku. Maksudnya yang aman. Yang aman. Oke, bra ikutan anjir. Ikutan keberkan dia daripada cilaka. Aman ya tahu. Keduanya pakai masker. Keduluna jauhi kerumunan aslinya social distancing. Kudu nama sama meter orangnya gerak di sebelah teh. Kita sama tangan ya dir. Batuk paje. Allahu Akbar berpikiran. Aing rada sararieu nih si batuk teh. Social distancingnya. Tah terus saya ngomong soal batuk air mah lebih bahaya kene. Bersihin aja yang batuk ketimbang hitut. Lebih bahaya kene teh siga nu tersangka teh nih. Nyata urang rek bersihin ayeuna lupa teh lah nih. Lupa teh lah kabeh sih kan. Ka mananya? Si awal. Kayak terus social distancing jauh terus physical distancing, jadi jaga jarak, ngobrol. Oke, teman. Pokoknya mah jangan bersentuhan lah. Pastinya jadi gimana? Tapi ulah hari ini ayeuna pamajikan pindah karena ojol mah ini. Ulah ta eta aya dulu ya Allah, itu jadi kumaha sih eta? Ya aya nya berita. Aya si dalam si eta lah pejabat tinggi. Pejabat. Temenang sih ngabonceng pemajikan naik kan ojol, ari ojol teh eta saha? Sama kene duaan lu pakai akal sehat. Urang mah kudu jadi kumahanya belajar kudu pinter lah pinternya menyikapina, pinter antisipasina meureun nya tan serius sama belajarnya. Terus pemerintah teh ya terus ieu ngahimbau di ka pengguna sosial media. Jadi share video-video anu alus positif lain sieuna misalkan di Sukabumi zona merah di Geprong zona Hulu Hiris di Cimangkok zona non samnya hejo sehat lah eta teh jadi kudu teh share we anu bisi sieun jadi ta eta anu matak jadi imun rendah teh eta karena panik sebab salah satu si virus eta resep ka jelema nu pararani terutama kan nu udah rentenir. Jadi panik pan nyoba pikiran kakeunaan sia sok anu gelo loba pikiran mah cager tuh aya nu lagi tak itu terus aya di antisipasi naon tadi nu kudu di ieu di antisipasi tak aya modal kadang-kadang kieu konon dimanya cek jami-jami anu pararinter terus ayeuna teh senah ciri-ciri akhir zaman teh nyetok kitu nya. Karena kan ieu namanya urang teh kudu loba eling tah ieu teh cek menurut urang mah nya ieu teh si Covid-19 teh eta teh teguran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya urang lebih areling terus kudu inget kanu anu nyiptakeun Quran teh kan Gusti Allah. Jadi teh alhamdulillah ya nama lu tuh. Ulah kan sok godin. Nah, teh ngalawan hawa nafsu we eta can bisa teh. Kamu hawa nafsu karena mah anjir teu bisa dipungkiri soal teu munafik asli. Sensor anjir. Begitunya. Nah, terus nanti perlu di himbauan ke dulur-dulur orang lah merenan ayeuna sesama orang-orang Sundanya. Nu rata-rata ngaraliat di anu kita ngaraliat jadi
apa ayeuna Sukabumi nepi sia ka mana teh? Kana TV, kana Trans TV. Pria busananya gara-gara berkerumun gitu itu ulah ngalaworakeun tapi di sisi lain kan eta teh teu bisa dipungkiri sam da urang hayang meuli baju dola keur budaknya. Ya pasti. Udah bingung atuh dah. Jadi salajeng kumahnya rela mengorbankan nyawa demi anak dan istri supaya senang kayak di sisi lain eta. Tapi di sisi lain itu teh salah. Jadi kan jauh di kerumunan soalnya si COVID-19 itu tekas ciri. Jadi orang teh was-was. Bisa wae kan anu berkerumunan eta teh naon sih? Mawa penyakit. Bisa wae kan misalkan aya mau ke rumah gering, api-api cager. Gitu. Manehna yang aya baturna dicabakan, baturanna apa? Nah, gitu. Bisa wae. Nah, kudu sing karunya ka keluarga urang. Enak kan kurang. Oke lah. Cukup urang ulin ka berkerumunan terutama ke pasar atau ke mana ke pasar pelita atau mana. Tetap safety pokoknya kemana-mana, tong hilap di masker, tong hilap bawa hand sanitizer, kalau itu merenya. Bawa kan atas loba apa nama? Mun bawa teh hand sanitizer dasar alkohol mawa we inek atuh. Inek itu sari nekat. Wah ciu mau naon we yang penting mah aya alkoholan. Tah eta gitu bener. Tah Naon deui ieu? kemarin terus aya rame di masalah YouTuber nih Sam. Oh, YouTuber ya orang bahas ya. Orang bahas Karena sekalian. kunaon ayeuna Bodorhood channel ya online deui. Terus apa kapanggil heuh? Kapanggil juga urang supaya sok lah nyian konten anu kreatif anu bisa mere manfaat ke banyak loba jelemanya anu beredukasi konten kan walaupun garing walaupun garing data bermutu tapi kumaha we urang mah isengnya hitung nunda memori atau kenangan dina YouTube beta da siapa bageun kaingetan deui setelah kamari pas sahur muka Bodorhood channel merasa kangen gitu setahun yang lalu. Iya setahun yang lalu tangannya kakarek oh ya tahu urang teh loba gara-gara si eta teh si Safar ada teh si gara-gara si Ferdian Paleka. Jadi mana si YouTuber Bandung dia mainna emang niatnya mah iseng sih benernya. Cuman salah jalan lur atuh goblok. Positifna cenah manehna yang ningalikeun bahwa di Bandung teh loba bencong berkeliaran. Tetapi ulah kitu oge meureun. Lurnya oge ulah sampai eta mah lur aduh ngahinakeun pisan lur. Walaupun orang can bisa mere ya da adsen pancan. Langsung atuh makanna subscribe terus tonton tika beres supaya urang bisa giveaway anjir. Giveaway teh urang teh sodako lah kalau jeung gitunya giveaway teh. Giveaway Fitra. Lain Fitra mungkin beda di konteksnya. Nah, masalah si Ferdian Palekanya mainnya teh emang iseng gitu cuman eta teh keterlaluan sekaligus ieu teh teguran ke pemerintah setempat, ke pemerintah urang terutamanya. Sok eta teh saurajeng sindiran atau kritikan ke pemerintah bahwa tindakan tegas teh pemerintah teh wani naon sih aya no sih ngalakeun PSBB lah kudu jeung bantuan atuh Pak nya aslina atuh da karunya tah eta teh si Ferdian Paleka teh mungkin ya ada niatna adanya ada teh sindiran ke pemerintah setempat bahwa yang geus we mere runtah da teu boga duit mah kitu merenang yang viral oge ongkos saya asal mah hayang viral nganda moe kitu urang ge asal mah yang viral rek bulucun pas bubar GSI pas bubar pabrik gimana aing era goblok gitu teh mending banget ya nying teh aduh si Ferdian Paleka ta omat hiji pesen urangnya nyian konten teh anu positif anu mere edukasi ke banyak orang emang loba dari maksudna konten anu toksik ya ini demi adsense demi menang duit lah karena ada YouTube nah yang neangan duit teh lain juga kos urang-urang iseng ge nya yang neangan duit jadi toksik manehana yang sisi negatif jelema sebenarnya eta teh nyaan sebenarnya aya bakal itu juga ayeuna yang bencong kan bahasa cek manehanana bae we bencong ieu deui reuyanana tapi kan bencong jelema bener jadi urang teh kudu intina mah kudu saling naon sih menghargai walaupun apapun itu soalnya ieu bencong sebenarnya mah mung jadi bencong mah cuma kan takdir mah gitu naon deui anu kudu dibahas deui sebelum closing naon deui nya samnya teu nyokot lapor ke siap nah gitu aja pengennya dulur-dulur ayo orang ayeuna mah urang sampai Silhelingan
kurang cegah COVID ini menyebar terus terutamina beres lah. Ayo Kalau urang tukang foto tuh payu. aslinya karunya tukang naonnya tukang kaos ge jadi ada sih itu laku tah nama ayo urang sadayana urang ngadoa doa kawasan anu mah mumpung bulan sucinya mumpung bulan suci momentum napas keur ngadoa sugan istajab doanya insyaallah di asalkan ayo sing ada lingking ayo geus lah urang ngadoa supaya si COVID-19 gasnya segera berakhir dan lenyap dari muka bumi lenyap di muka bumi anu tos ayeuna positif sing darah ramang masih tidak mangkeri sadayana ya. Terus kumanya Terus sampai kaya korban-korban selanjutnya barunya. Alhamdulillah mendaliknya. Eta mah penting kene urang mah kurang ngareli, kurang tobatan, kurang jaga-jaga. Kurang jaga-jaga. Terus yang di ide ya ngebahas masalah mudik. Masalah mudik. Nah, kemarin kan jadi ulang tahun itu panitia ya. Sekali dia. Kayak dia kita. Nah, mudik ya orang kejadian lah. Masalah mudik. Tah mudiknya sebenarnya kudu jadi kumanya untuk gimana kan mencegah lebih baik daripada mengobatinya. Kan masalahnya kunaon ya, ini sisi positif lah. Kunaon pemerintah ngalarang ulah mudik. Lantaran ngajaga isi kami kan anu di Jakarta yuk balik ke Cimangkok atau ke Sukabumi. Kan teh nyaho, ya lumayan mau virus. Kawan itu. Soalnya ya si COVID ini ya anu tanpa gejala. Biasa-biasa aja tapi mana teh sebenarnya di tubuhnya ya virusan. Terdampaknya mana itu. Jadi kalau positif nama eta bener gitu jadi ngajaga mencegah. Setelah dia ngebahas sambutan ya Pak Presiden masalah mudik sareng pulang kampung beda tuh. Tinggal menang ke Pak Presiden deh. Ai mudik mah tina M, ai pulang kampung mah tina P. Ya beda lur. Beda. Heeh. Sok M jeung P beda lur. Lah itu we pengen tanya kadang ayeuna mah nu jadi rantau. Di rantau sing saradar we. Si saradar walaupun ayeuna masalah PHK dan segala macam kita sing sabar we dasarnya. Sabar we dasarnya imam global menyeluruh seluruh dunia memang musibah seluruh dunia urang doakeun we maka we nikah kosong. Jadi ya Allah, tah nama urang ayo urang sami-sami berdoa sama Allah tapi pada di rumah lah supaya ulah menurut lah corona itu segera balik ayo kesel musibah nanti mungkin si corona itu lah namun ayam mah paling buatan ayam lain arahan balik lagi nanti pebangi si corona itu kurang mana sih itu orang ya ini nama urang tutup ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.